Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Cesri di tutorial baca tulis aksara Sunda. Calakan maca tapis nulis aksara Sunda. Hayu. Kanca wargi anu sami-sami mideudeuh migeget basa kalih budaya Sunda sumangga dina danget ieu urang sasarengan nyalin aksara Laten kana aksara Sunda. Sumangga urang kawitan sasarengan nyalin aksara Laten kana aksara Sunda kalayan ngagunakeun rarangken sakumaha mistina. Conto geus heubeul angkleng-angklengan, geus lila aprak-aprakan. Lajeng disalin kana aksara Sunda sapertos kieu. Eces bentes atra kabaca rarangken naon wae anu dilarapkeun kana kecap-kecap anu aya dina kalimah geus heubeul angkleng-angklengan, geus lila aprak-aprakan. Contoh salajengna mapai jalan lempang sakaparan-paran. Nyorang tanjakan ngahegak, nyorang pudunan rumahuh. Sumangga telek-telek masing telik rarangken naon wae anu dilarapkeun kana kecap-kecap anu aya dina ieu kalimah.
Sakitu nu kapihatur bobot pangayom timbang taraju. Hapunten tina sagala rupi kakiranganana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.